Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu mitra sareng pidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu cara carios si Oteh Tuyul Tolohehor. Di dongeng teh karangan Mang Nyalira sok salaos dongeng anu basajan. Malah mandar janten hiburan ngahibur baraya di mana wae ayana. Satu baraya anu setia manco kadongeng emang mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindaran batin salamina aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'alanya salamina eling muntang tulung kakersana dat ilahi robi. Angga mitra supados tejang kolong tinggana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Oteh teh sok kaparayun sadayana brung mitra kaum dangu atuh si Omon teh balik we ka lemburna. Sabada bari kalempur pikeun bimae teh bunga sab anakna teh kiwaringis bisa ngarengesekeun pasoalan di lembur Sukarasa. Kadenge atuh bimae teh tumanya we ka si Omod. Nah naon sababna atuh ngalantarankeun kajadian aneh di lembur Sukarasa teh? Mak mah jadi penasaran. Nya tuh mak, ari sababna mah gara-gara tuyul mak. Urang nagara magi raksa. Eleuh. Nah, bet aya hubungna jeung urang maji raksa sagala rupa. Enya atuh. Sabab eta urang maji raksa teh ngahaja geus nitah. Kalalamat lalemut nu ngageugeud di astana gede ngaganggu eta lemur. Ari maksudna mah ngarah narik perhatian uing atuh mah. Nyieun reka perdaya, nyieun pitapak. Ngarah uing ka itu. Terus uing teh beunang kacangkalak jeung si Oteh. Tapi tetela uing teh bisa ngalawan mah. Bisa dibuburak tah ketanda para jurid tuyul teh jeung jurig biasana teh bisa disinghareupan mak. Kitu kutan teh paingan atuh hate emak teh mani hariwang salempang inggis maneh cilaka da geuning eta kajadian teh ditujukeun pikeun nyakalak maneh jeung si Oteh ngan bae orang majeraksa teh nganu hartihan teu cicingeun terus neangan tarekah kumaha bae carana sangkan bisa nyakalak maneh jeung si Oteh anu geus dianggapna teh jadi musuhna. Enya atuh mah eta si Dangdang tole teh terus-terusan marentahkeun prajuritna tuh pikeun nyangkalak uing duaan. Tapi uing moal rek make mundur mah bakal disinghareupan. Tapi mamah tetep we malang ujang. Kahade maneh teh bisi cilaka da kangaran aya jelema mah. Aya apesna. Urang ulah petot-petotnya eling ka Gusti Nu Maha Suci. Ngarasarirana aya dina panang tayunganana. Mohon atuh mah abi kitu hilap. Teu hilap mah. Sabab sagagah-gagahna jelema pasti aya lemahna. Jeung deui sasakti-saktina curig pasti bakal eleh ku kamuliaan manusia atuh salemna eling ka Gusti Nu Maha Suci mah. Syukur ari kitu mah. Mak percaya ieu mah regreg. Maneh teh beda pisan jeung baheula. Dan tetep wae ari indung mah sok malang hariwang kanu jadi anak gede ku gedena leutik ku leutikna inggis ngarandapan cilaka kamana ari si Oteh. Ieu abi mama bieu teh nunutan we da puguh tunuh mak teh bunga syukur manehna teh salamet geus bisa ngarengsekeun pasualan di kampung Sukarasa ngan bae mate panuhun sing ati-ati jeung waspada. Pasti eta urang maji raksa teh moal eureun-eureun neangan tarekah pikeun nyakalak maneh duaan. Nya mah pasti teh si Dangdang tole si kurang ajar teh bakal terus neteuli, bakal terus ngeprak prajurit teh pikeun nyakalak uing duaan. Tapi da uing mah moal sieun mak lah. Babarengan jeung si Omod. Bakal disinghareupan. Sakalian we tah keun sina datang si Dangdang tole teh ku uing bakal dilawanan lah. Waniun ayeuna mah ngan kade ulah dibarengan ku sombong jeung takabur. Najan gagah sakti oge bakal cilaka.
kumaha kitu mak? Nya kapan bakal ngancurkeun kana sagarupana teh wati tagabur jeung kasombongan. Sa pangeran mah teresepeun ka makhlukna anu sombong, asa aing uyah kidul asa aing panggagahna. Ngaluhuran ting pangeran tah kitu. Oh, kitu nya mak. Jadi sakabeh makhluk teh teu meunang aya rasa kasombongan. Nya kapanan dugi ka iblis mah dilaknat teh lantaran sombong lantaran angkuh teu nurut ka pangeran. Tah kitu maneh masalah ku tuyul anu geus cicing di alam manusia. Ulah rek sarua jeung bangsa maneh budaya parobahan. Nya mah hari kitu mah tu uing teh mah rek sombong mah. Nya da uinge kapan tadi nama teu bisa nanaon tuyul anu disebut tuyul belegug ku batur oge. Tapi ayeuna saperak babarengan jeung si Omod uing jadi aya kabisa mak. Malahan bisa nyang hareupan urang maji raksa, nyang hareupan para prajurit anu sakitu gagah saktina. Ku kituna eta teh teu leupas tina kersa nu maha kawasta Gusti nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Nah saha eta anu jenenganna Allah teh mak? Ari eta teh asmana Dat nu Maha Suci. Dat anu murbang alam, anu ngawasa sakabeh alam, anu wajib dipangeranan ku sakabeh makhluk. Uing mah kakara apal mak. Dadunungan uing mah anu diagung-agung teh si Dangdang tole we mak. Anu geus tega wani ngusir uing. Geuningan aya nu ngabogaannya. Nyata saha tadi teh mak? Jenenganna teh asmana teh Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu teh. Sia maneh teh kudu nyaho atuh ka pangeran deuleu. Gusti anu Maha Suci anu wajib kudu dikanyahokeun. Ngadah engke bisa diibadahan atuh. Sabab wawuh ka pangeran teh hukumna wajib atuh pikeun sakabeh makhluk atuh. Oh, jadi uing teh kudu wawuh ka pangeran uing anu tadi cek si emak asmana teh Allah Subhanahu wa taala. Atuh eta teh asmana kapan aya datna atuh. Aya dat, aya sifat, aya asma, aya af'al. Ari datna kumaha eta teh? Anu disebut Gusti nu Maha Suci teh. Nya pangna disebut Gusti nu Maha Suci lantaran laisa kamislihi ku suci-sucina atuh. Teu bisa disarupakeun, teu bisa dibayangkeun, teu bisa digambarkeun atuh datna mah. Ngan bae gaduh sifat atuh. Ari sifatna kumaha eta teh? Rahman Rahim atuh welas asih atuh. Kaituna caang padang atuh euy. Oh, kitu nya. Ari eta af'alna. Naon af'al teh? Ari af'al teh pagawean. Ari pagawean Gusti nu Maha Suci teh nyata ngajadikeun kapan urang oge dijadikeun ku anjeunna sakabeh makhluk sakabeh alam atuh. Urang kalebet af'alna keneh. Oh loh, kitu holeng teh. Nya jadi wajib urang teh nganyahokeun kana dat sifat asma jeung af'alna. Ngalah urang teh tauhid atuh. Lamun teu tauhid mah kumaha rek ibadah. Kapan kudu wawuh heula ka pangeran anu wajib diibadahanana. Coba pikir ku maneh. Lamun maneh mangeran ka pangeran anu teu wawuh ukur kana ngaranna wungkul teu sidik kapan matak cilaka teu afdol atuh. Nah kumaha kitu disebutkeun matak cilaka jeung teu afdol? Nya kapan ari ukur apa kana ngaranna wungkul teu wawuh kana dat sifat jeung af'alna kaituna matak sasar matak cilaka atuh. Bareng teh kitu. Bek bae pikir ku maneh atuh. Maneh mangeran kaukur ka ngaranna wungkul teu sidik kana datna kana sifatna kana af'alna engke teh bakal mangeran kanu lain-lain atuh. Kalan-kalan ngarasa dirina teh pangeran. Nyata ya rasa umaing umaku asa sagala teh nu boga sorangan. Sok padahal anu hirup mah anu jeneng ibati anjeunna Gusti anu Maha Suci atuh. Nu wajib ayana oge sagala rupi oge kagungan anjeunna urang mah darma titipan atuh. Ulah arek ngaku-ngaku la haula wala quwata illa billah kapanan. La haula wala quwata illa billah. Naon artina teh? Teu daya teu jeung upaya ibati kersa nu makawasa atuh. Kudrot sareng irodat nu kawasa sareng nu dikawasakeun atuh. Kapan barangna la haula teh awak urang teu daya teu upaya, urang teu bisa ningal, urang teu bisa ngadenge,
awak mah ngan bae aya nyawaan, sedengkeun nyawa sifatna hirup sifatna Gusti atuh hayat atuh kitu na hirup teh lain nu urang ulah di aku. Jeung deui kapan jelas sidik awasna urang dengena urang anggeusna urang kapan eta ukur dharma gagaduhan pungkul atuh sanyana mah sifat Gusti. Jadi kitunya. Jadi manusia teh disebutkeun lah hawala wala kuwata teh anu geus bisa ngaleungitkeun naon pengakuan. Da geuning sia maneh teh pinter ayeuna mah. Jadi anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan eueuh manusia teh. Nya eueuh pengakuan jeung di nu aya miwati Gusti nu Maha Suci anu hirup anu gagah anu sakti. Manusia mah teu ngagaduh-gaduh atuh. Kapan kade sia sing inget engke di alam kubur teh bakal ditakon ku malaikat Munkar Nakir. Ari Munkar teh kamungkaran sia nu bakal malines. Ari Nakir kakikiran nyata rasa kapemilikan lamun maneh ngarasa sagala rupa teh nu aing. Kumaha aing cek aing eta nu bakal nyelakakeun deuleu teu jaga-jaga teuing kapan kitu sia kudu ti ayeuna kudu ngarti atuh. Jadi eta nu engke bakal nakon teh malaikat Munkar Nakir. Heueuh bakal nakon bakal nyiksa. Ngan bae amal di ditu teh kumaha amal di dieu atuh. Lamun urang geus bisa ngaleungitkeun kapemilikan teu boga rasa mimboga kapan sagala ge anu anjeunna kagungan Gusti Maha Suci atuh meureun malaikat engke ge moal nakon moal nanya da puguh urang geus sadar. Jeung deui lamun geus leungit tina kamunkaran nu sebut soleh teh atuh moal rek ditakon atuh. Itu kutan teh Ujang. Nah apal ti mana maneh teh kapan teu diajar ngaji? Euing atuh mah adadak apal sorangan ti sabang prak ngimpi teh kapan kadatangan si Uyut mah. Kitu cenah. Tapi mama jadi penasaran kapan cenah ke di alam kubur teh bakal ditakon ku malaikat Munkar Nakir. Bakal ditanya manro buka saha pangeran anjeun jeung saterusna. Enya atuh mah. Ngan bae eta pertanyaan teh kudu kajawab ti dieu keneh atuh. Kapan cek tadi ge kudu wawuh ka pangeran saha cenah pangeran anjeun nya Allah. Meureun lamun cek malaikat Munkar Nakir teh Allah nu mana kapan Allah mah asma eta mangaran. Kitu mah lamun kadu jalma anu ukur apa ngaranna wungkul atuh kapan ukur apa kana alif lam lam hana wungkus sedangkan asma eta teh kapan tina Allah ya luhu samar atuh anu nyumput eta nu disebut dat laisa kamisli saiun teu bisa kanyahoan teu bisa katempo ku mata kapala atuh mah tapi bisa dirasakeun ayana kudrat irodatna nu maha kawasa anu teu jauh anu deukeut anu akrob mah oge sifatna jelas mah tak kitu. Eueuh kutan teh kitu nya. Nya mah ge atuh rek diajar we ka maneh. Teu bisa mah. Sabab ari uing mah kapan ieu teh katitisan sedengkeun ari ngaguru nu kitu mah kudu nu jelas sanadna atuh. Kudu jelas entep serehna nepikeun ka Kangjeng Rasul anu ngajarkeun disebutkeun ilmu hakikat mah. Sabab ilmu teh aya ilmu syariat jeung ilmu hakikat. Ari ilmu syariat teh ilmu kumaha Ujang? Nya anu urusan jeung urusan awak atuh mah. Sedangkeun ilmu hakikat mah urusanna teh urusan batin atuh mah. Sab anu bakal mulih ka jati mulang ka asal teh nyaeta lahir batin, lain lahirna wungkul. Tah kitu mah. Eueuh nya bener. Kapan ada mun jalema geus paeh teh dikubur, balik deui kana taneuh. Nya mah jasadna teh bakal dihakan cacing balik deui kana taneuh atuh. Tapi manusia anu sampurna mah kudu balikna teh ulah deui kana taneuh tapi balik deui ka asal taneuh ka asal cai asal angin asal seuneu anu ngagedekeun awak manusia atuh mah disebut Nur Muhammad. Horeng teh kitu Ujang. Enya mah sina baralik deui ka asalna nu disebut mulih ka jati mulang ka asal atuh mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh kudu sampurna ning sampurna. Kudu apal pangbalikan jasad kudu nyaho kamana balikna ruh. Tak kitu mah sabtu Quran oge hei ayuhal mutmainnah irji'i balik ke jiwa-jiwa anu tarenang nyata nu geus makrifah geus nyaho ka asal muasalna atuh mah. Kitu na wajib pisan urang teh wawuh ka diri wawuh ka Gusti ngarahan teh sasar dina mulang atuh mah asal ti Allah mulang ka Allah ulah nepikeun ka balikanna ciptaanna atuh mah. Balikanna ciptaan teh ciptaan kumaha? Nya kapan sok disebutkeun balik teh
ka sawarga ka neraka eta mah kapan ciptaan keneh atuh mah pikeun jalma anu can sampurna kayakinanna kapan jelas cek urang ge asal ti Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un asal ti Allah mulang ka Allah ari eta kadar aya surga jeung neraka eta mah ukur sakadar pangbibita jeung panyingsieunna atuh mah pikeun jalma ngarah daek tapi ari jalma nu geus dewasa mah geus sadar keyakinanna segala perkara ge nu anjeunna segala perkara ge kumaha anjeunna atuh moal rek miharep pahola moal rek miharep ganjaran nu aya mah ikhlas ari ikhlas teh bersih mah bersih keyakinanna eueuh pangakuan mah kumaha kersana kumaha anjeunna bae itu kutan teh nya mah kapan sanyana mah eta sawarga teh atawa surga kecap tina sawarga nyata silih asa silih asih silih pikanya bakal ngadatangkeun kanikmatan atuh mah jeung sasama tapi coba lamun teu sawargi atuh teu sawarga pasti bakal ngadatangkeun cilaka bakal papasean etalah seuneu neraka atuh mah tah kapan ari sanyana mah sawarga teh janah eta hal anu teu bisa dibayangkeun anu teu bisa katempo balik euy ka asal muasal nyata dat laisa kamisli syai'un asal urang ti Allah atuh mah jeung deui kapan ari nar teh nyata sifatna nafsu seuneu lamun hirup ngagugu hawa nafsu teu nyaho ka pangeran ke balik deui ke bakal kana kasangsaraan atuh disiksa ku hawa nafsu nama bakal nyeret nyanyarad ngahiji jeung bangsa jin di alam sijin bakal ngahiji jeung si dajil jeung nulakna tuloh tah itu mah jalma-jalma anu ngarasa angkuh ngarasa sombong mung wawuh ka pangeran mung wawuh ka dirina ngarasa suci ngarasa bersih ngarasa pinter ngarasa jaya ilmuwan eta kawasi idajil kapan kitu baheulana ge mah tah si dajil teh nah kumaha eta si dajil teh enya pangna dilaknat teh da eta tuh mung sujud ka Nabi Adam nah mung sujud ka Nabi Adam enya pedah eta diciptakeun tina taneuh atuh mah sok padahal kapan dina diri Adam teh aya rahasia sir eta kersana mah kawasa atuh mah jadi lain kita nyembah teuing ka Adamna tapi ka sirna Adam kapan dinya teh aya Nur Muhammad nu kaituna asal ti Allah atuh mah eueuh kitu horeng teh eta ieu dajil teh kaporong meureun teu nyaho di jerona nya asal muasalna ditempo teh ukur cangkangna wungkul tah kitu mah ku kituna pentingna ngaji syariat jeung hakikat teh ngarahan teu katipu atuh mah panon lahir jeung panon batin teh awas atuh mah muka sapah atuh tobros paningalina teh jadi ikhlas bersih sadar diri sadar Allah sadar ka pangeran atuh mah tak kitu horeng teh kitu jangan mamah masih keneh penasaran nah atuh ku pangeran teh bet diciptakeun si dajil si laknatullah keur naon eta maksudna nya kapan eta teh sistem atuh mah sistem eta sistem teh ayana diri manusia atuh mah ayana diri manusia kumaha maksudna nya mah kapan diri manusia teh aya nafsu disebutkeun amarah kapan eta teh seuneu anu sadaya nangtung wae mah kapan al ajiz teh eta asal muasal si ajajil tinu bangsa jin ari jin teh anu teu katempo kapan nafsu ge teu katempo tapi karasa aya anu ngusikeun ngagenteskeun pikeun nyeunyeun peta salah atuh mah pikeun ngarasa diri pangeran ngarasa diri angkuh sombong takabur sajabana kawasi iblis eta iblis teh tina ablas atuh panolakan tina kersana anu maha kawasa atuh kapan sedengkeun eta para malaikat sujud sadayana ka Adam sedengkeun malaikat teh kapan tina nurna nur oge sujud tapi ari nar mah eta asal muasal si ajajil si jin eta anu nangtung terus tak pandai diri manusia ge aya anu disebutkeun nafsu eta anu nangtung terus we teh ngaku kana bener hayang teh salah bae eta sistemna lamun jelema nuturkeun eta pasti bakal jadi iblis atuh kaituna bakal balik deui kana nar kana neraka atuh kasangsaraan anu langgeng itu kutan teh jadi urang teh ulah mau cocok wae kana sajarah eta si iblis jeung si malaikat tapi teteh laku diteleuman teh iblis jeung malaikatna diri meureunnya nya atuh kapan kitu mah dari Allah mah ngagelarkeun sajarah ngagelarkeun lalakon sagala rupa oge
lain ukur catur tanpa bukur tapi aya hakikatna, aya tujuanana. Sangkan manusia uninga ka Gusti nama balik di ka anjeuna atuh. Jeung deui kapan sakabeh nu disiptakeun teh rupa-rupa rungkal-ringkelna, itung-itunganna sagerupa dina sakabeh awak oge kapan teh nuduhkeun. Ayana anjeunna atuh mah ngan bae jarang jelema anu sadar mococorna teh kana urusan dunya bae mah. Mataul gulur aya dunya teh ti budaya, dunya teh permainan mah. Ngarah resep arulin-ulinan jika barudak, resep keneh kana cocokan mah. Sanyana kapan umur geus ngolotan tapi kalakuanna bebudakeun masih keneh resep kupang bibita, sieun ku panyingsieunan jeung deui teu sadar urang teh masih boga rasa miboga mimilih kasagarupana sedengkeun kabege kagunganana atuh mah. Nya rumasa mah oge kitu. Najan umur we geus kolot tapi kalakuan kai kayakinan masih keneh budak keneh. Ayeuna ngobrol jeung maneh mah teh jadi sadar. Nya mah meureun geus kudu kituna kapan ari Gusti mah kitu. Mandang jelema teh lain tina warugana tapi tina eusi kayakinan jeung eusi hatena. Jeung deui aku mah wae anjeunna ngarasakeun kasing sabae anu paparin hidayah mah eta nu dipilih mah teu mungguhing saha-sahana bae. Nu penting mah nyata manusia anu ikhlas atuh manu ikhlas. Eueuh rasa pengakuan oge sadar yen salaku makhluk daya teu upaya kapan manusia mah tungku tempat kaluluputan tangga tempat kalalepatan ulah ngarasa suci atuh mah. Dan nu suci mah iwati nu maha suci ku kituna urang mah salamina eling mah da geuning kakuatan hade jeung goreng na diri manusia teh pada kuatna pada jayahnya. Iwati manusia anu sumerah kanu kersa nu makawasa anu salamet tah kitu mah. Nya kayaknya kitu mah marek sumarah we ayeuna mah kumaha kersana nurut kana kersaning maha kawasa. Gitu mitra obrolan eta Bimae jeung si Oteh pon gitu di si omon teh jadi panjang lebar. Si Oteh mah molohok we hok cai da pugu bangsa tuyul atuh teu ngarti. Tapi si Oteh ku si omon teh diajarkeun we ngarah mana teh jadi bangsa lelembut anu geus Islam. Hartina teh Islam teh anu salamet. Kayakinan teh geus teu salah tapi sadar kana dirina. Nyaho ka Gustina euleuh mitra wakosna parantos nya kapannya. Sagala urang tunda jajar cerita si Oteh tujuh toloh yor deui ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun dina sadaya peratosanana nya hapuntenna dina sadaya kakiranganana. Atuh mangsalan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak